Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Tadi mini peluk ayeuna teh urang teh bagean nyeuseuh guys nya nyeuseuh teh 2 ember gede cik teh geus loba deui wae ya teh seuseun teh da ieu teh nyeuseuh teh lain urang wae ya teh jeung nu alu urang saragam da sidikan can disareusehan teh ya geuning nya guys ari diseuseuk ku sorangan ningin watir geus cara pedagang cing teh geus we ku urang cing teh digaweanana geuning biasana nu alu urang nu leutik cing teh ieu teh jeung anu bagean alu urang nu panggedena da sidikan can diseusehan teh mah watir cing teh pas sakola mah nya we cing teh saragamna laledog teh mah lanjut ieu teh kanu bagean nyeuseuhna ya teh di mana deui urang mah nyeuseuh mangger we dicaya tadi eta deui meskipun tiba baraduk bujur oge nya sorangan geuning kamar mandina teh ieu teh leutik teu laluasa geuning mata ke loba we tiba baraduk teh boh naon sararempit teh na kumaha deui ya tuh ayeuna sakieueun mah heureuk ditambahan ge kararagok teuing geuning lanjut ieu teh kana videona urang teh sacan nyeuseuh teh eta naon teh si sabuna teh salah biasa make ekonomi anu ieu geuningan anu warna-warni gitu urang make warna hejo ieu teh al urang salah meuli sing horeng ekonomina teh khusus wadah teh ya geuning ari rek dipake kana baju da sieun moletek teh jiga nu baha heula geuning urang make nu eta teh moletek we geuning atuh urang teh bedo cing teh rek nyeuseuh teh buru-buru we urang teh ngagentikeun nukerkeun deui ka grosirna padahal kamari meulina teh ngan da apa cing teh ka grosirna tukerkeun we deui keun warna-warni teh maksudna teh nu koneng nu bodas gitu tara make nu hejo gitu urang mah soalna baheula urang pernah nyeuseuh ku ekonomi anu khusus wadah sing horeng kana bajuna teh moletek deui warnana teh cing teh mumpung we dai meuli deui mah kagok geus we tukerkeun bari meuli deui si eta ge bari nukerkeun odol. Da urang mah misalna kita meulikeun eta teh sok kadang salah wae cek urang teh ditukerkeun ka marina geus nutup si warungna teh geus we kagok isuk cing teh da wawu. Kitu teh we urang mah kadang sok diheulakeun mandi heula ieu ge seperti ieu geuning diheulakeun teh mandi we saacan nyeuseuh teh. Iten kumaha deui cing urang teh bari nungguan warung mah urang teh buru-buru we sidikan bisi ieu aya nu meuli teh mah nya cing teh ulu tuh kudu kaluar. Diheulakeun we gentak-gentak ke mandi cing teh isuk-isuk teh daripada engke mah cing teh dieukeun naon teh nyeuseuh geus loba itu ieuna. Ieu teh nyeuseuh teh meni kabina-bina teh loba cing teh cangkeng teh geus matak rengkuat geus matak beuting di kot ieu ditempelan ku koyo. Ih balelo teh ieu ngomong aing mah Korea mun misalna geus ngomong balelo teh teu pararugu kadengena teh geuning aya diulang di hororea. Ari make musik geuning ka eta hak cipta di ditu di dieu teh kadang teu cocok. Tak wayahna we geuning ku rekaman ieu teh perjuangan we engke teh moal karasa cing teh menang dolaran mah alhamdulillah geuning we jiga nama mimilikan we geuning batur mah teu kos urang kikieuan oge menang dolar-dolarna teh ai urang cing teh meni seuseuh teuing cacak ning ieu teh ngonten teh ka ditu adu ka dieu. Lanjut ieu teh kanu ieu cenah kadu bagian moekeun da geus beres geuning ieu naon nyeuseuhanana cing teh moekeun we seperti biasa di tukangan warung geuningan tepi ka ti hot hat we geuning ngagubug eta teh ngagubug seuseuheun 2 ember gede teh da sidikan berat ku awak berat ku seuseuhan cing teh bari semut cedeum ieu teh ai ka beurang nama ieu teh panas kan pada isuk-isuk nas we sok cedeum ieu teh sok sieun we teu garing cing teh bae teu garing mah di 2 poekeun 3 poekeun we geus biasa ngajahit teh 3 poeeun urang mah jiga teh sakadaek we urang mah ngajahit teh nu kaciri aleum atau hujan kakara dijahit henteu mah geus nepikeun ka peuting oge diantep we jiga teh keur loba ieu teh ai keun kumaha deui cek urang teh ai loba hoream mah geuning diheulakeun geus we lajod racin ka kitu loba capena we meureun baheula keur ngorah ayeuna ge ngorah keneh sih cuman baheula kitu keur mesti weujeuna gawe jadi loba capena teh ayeuna leuleusna anjir pokona mah ti baheula mah tuh nu ngaranna babledagan teh gawe teh meujeuna we kitu nu pentingna duit we duit geuning karasana mah ajeuna sagala nyari sagala leuleus matak ditempelan ku koyo we moal peuting teh mun karasa teh sugan mah duta koyo we urang teh tiap peuting teh da sidikan nyari awak teh geuning mun misalna urang menyarari awak hararese mun hees teh asa kitu salah kieu lain geuning posisi hees teh dirasa-rasa mah urang teh nyarari awak geuning ayeuna mah jiga nama pangpayuna teh koyo we keur barudak ngora mah geus jara rompo awak ngora oge naon teh umur ngora oge ieu teh berhubung di tempat itu geus pinuh cing teh ngilu dinu kolot urang cing teh ieu di bawah dieu kosong cing teh da teu nyeuseuh geuning anu urang teh geus we kurang teh buru-buru dieusian ieu teh mumpang meungpeung cing teh ieu teh geuning tuh geus kaciri panon poe mah geuning asa mencereng alus we geuning